Waalaikumsalam. Aya naon dia, Jit? Lu sineng nage, aja naya ge kuang titahnya muni. Ini kula maka di ngelenek dengan sineng bah. Muli lauk. Mulai kerja lagi orok bah. Gua yang terparusing lauk aing aya nu maling. Tadi lombang kuang dibodolkeun eueuh sama sekali. Oh, parah amat anu maling bah. Oh, setan eta nu maling. Kanyawan mah kuang dibubutkeun ka nandut beungeutna. Oh, entong diubutin bah. Hideung kira beungeut adong jubur seng. Weh, dia ngomong jubur tengna neuleuh ka beungeut aing. Ini lalagaan bah, tong marah-marah bah. Weh, dia mah keur parusing kieu ngajak lalagaan. Mencos boa. Lagi kumaha bah? Orok senangguan ieu. Geus ngaliwat dong na ieu. Geus nyambel segala tinggal nanggon lauk dong can aya ieu. Keke, aing rada curiga ieu kana dia. Bisi dia bon nu maling lauk aing. Jadi habis ngaliwat, geus nyambel. Wih, sumpah bah, lain kulon tuh kalau bah. Sigana ge dia pura-pura ieu dek meuli lauk supaya kepanyahoan bahwa lauk aing eta dia nu maling. Wih, sumpah bah, kula mah itu beneran bah. Daripada kula maling lauk abah mah mending maling hati anak abah, sineng teh anu parigal teh. Wih, komo dia maling hati anak aing mah lain dicacag dia. Awas dia nya, mun kabukti maling lauk aing, bawa dia ku aing ke kantor KUA. Kok ke KUA bah? KUA mah kan tempat kawin. Honya, poho aing. Kau mah tempat kawinnya, ngarasa yang kawin deui aing. Ya geus bah, kula nek neangan lauk di anu lain deui da ya. Oh geus, mabur dia ka ditu. Nambah emosi bae aya dia mah. Ya geus bah gitu mah, kula rek pamit bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ayeuna di sigana pangsina mah teh, Bah. Nyaho bae dia aing mung pararusing. Mesin teh naon atuh, Bah? Lauk aing aya nu maling. Gawat ari kitu mah, Bah. Berarti kampung urang geus teu aman. Oh, puguh teu aman. Tapi si Majid tadi ngajak magailan, Bah. Bisingan. Nah eta aing ge rada curiga ka si Majid. Tadi dia pura-pura dek meuli lauk kana aing. Supaya teu kanyahoan mun manehna nu maling lauk sigana. Geus bah kula mah ari kitu mah kula mah udah pemiluan bisi disangkani buat wasit. Kula mah pamitan balik dek pemajikan mingguan balik ke langsung gestor. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Legong beta. Mana laukna? Oh, wah, si Abah laukna anu maling. Malah si Abah nyangka aing nu maling laukna. Wajar si Abah nyangka dia ge. Ingat dia masih gak banget kriminal ya. Cari cing dia bisa disawatin ku yang dikatakan kado. Ah, sabar Jid. Jika si Abah mau jibet dan mulai emosian bae. Aja magelang jeung naon ieu ari laukna mah. Geus jeung sarua geus bae make mie. Ulah eta ge. Bagian dia nu meuli gitu gantian. Paus gede duitna, aing meuli. Geus itu geus meuli. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Di mana dia teh? Nah, dia tadi, Mbak, yang pernah Abah. Gila aing. Badot-badot hayang mendakin aing. Biasa nage aing manul neangan parawan, cawene ngamun teu ranggan nu deplot. Istighfar atuh, Mbah. Ah, sanggeus huntuna rontok itu masih kene inget kana cawene. Geus gerak ka dieu teh. Diuk, bulan anjir bae, pegel. Deui siap, Bah. Kenuhun, Mbah ya. Waduh. Yang ngeunah mah teh saung Abah.
Iya bah. Bener tah eta di kampung, geger sabalen bae, si Majid maling apa? Ai, cak saha dia teh. Daeng mati tadi di lombang bae can balik ka lembur. Jeta di lembur, geger sabalen bae bah. Wih, berarti si Lambeng ini nyebatin gosip. Soalnya tadi si Lambeng lewat ka dieu. Aing ngomong, mun lauk aing aya nu maling. Aing rada curiga ka si Majid. Soalnya si Majid dek baca kan jeung baturana. Kayak bah nya. Sabarila bah ulah wakan yang kahila. Kudu aya bukti nanon ge bah. Disingkeuna jadi fitnah. Aing mati nyangka teh naon teh, ngan curiga doang eta. Sarua bae bah. Nyangka jeung curiga ge. Ibarat manuk buak di burung hantu. Eta ini. Coba kulahin dulu lombangna bah. Yuk. Bah, si Jana nu maring lauk abah hilain manusia ibah. Sero ibah. Tero. Ubah ada nentu ku abah. Ngayapak sabalen bae tainanya. Kula mah yakin ye nu maring lauk abah lain si Majid di lain. Sero satuan abah. Pokoknya berarti yang salah sangka ka si Majid. Sajan si Majid beungeut na dong sero ge horeng nu maling lain si Majid. Geus ari kieu mah bahnya. Geus jelaskan ieu bah, lain si Majid nu maling. Iya. Ya. Jadi kula kudu ngajelaskeun heula kula nek balik kita nek ngajelaskeun ka masyarakat. Oh geus geura urut ka ditu ku dia teh. Eta sakalian si Lambeng cangke mau sungutna. Wah katuturan bae kan nu lain. Jadi mun bisa mah bah eta si Lambeng. Ulah dicangkemos. Urang parabkeun bae kana sero kumaha bah. Ade. Hari kitu mah bener. Sip. Atur nuhun bah. Nya. Kula pamit ya bah nya. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.